Baheula di hiji leuweung wetan Pajajaran aya mata cai anu herang siga warna biru. Tempat eta janten sumber kahirupan rakyat, tapi oge janten rebutan ku jawara jahat ngaranna Jaka Sembara. Anjeunna sok maksa upeti, ngancam rakyat jeung ngaganggu kaamanan. Di sisi sejen rakyat cicing dina kasusah. Ki Wiratmaja jeung pamajikanna nyiratna sok ngadoakeun sangkan aya jalma anu bisa ngabebaskeun putri kampung Dayang Sari. Unggal poe kudu ngorbankeun hasil tatanen pikeun jawara. Duh Ratna, kumaha nasib rakyat urang? Unggal poe dirampas, ayeuna moal aya deui beas pikeun disimpen. Sing sabar Ki, Gusti pasti bakal ngirim pitulung ulah leungit hareupan. Abdi teu kuat deui Ki, hasil tetanen abdi sadayana dirampas ku Jaka Sembara. Rahayat ayeuna lapak. Hiji waktu datang hiji lalaki gagah bari make baju sederhana. Nyaeta Prabu Kian Santang. Anjeunna langsung nyamperkeun. Kuring ngadenge jeritan rahayat saha anu nyebabkeun kasangsaraan di dieu. Anjeun sahana? Kuring Kian Santang, putra Prabu Siliwangi. Kuring datang pikeun ngabebaskeun rahayat. Mugia bener Gusti, rahayat tos lila ngantos jawara anu adil. Tiba-tiba Jaka Sembara muncul bari seuri sombong. Heueuh, ieu saha deui? Saha anu wani ngaganggu ka kawasan kuring? Kezaliman anjeun kudu eureun ayeuna, lamun teu urang tarung di dieu. Hah? Lalaki ngaku-ngaku jawara. Ayo urang adu kekuatan. Pertempuran hebat kejadian di sisi mata cai Jaka Sembara ngagunakeun ilmu kanuragan, tapi Kian Santang ngandalkeun iman jeung kasekte. Tungtungna Jaka Sembara eleh murag jeung henteu sanggup hudang deui. Rakyat gembira bari nyarita ka Kian Santang. Hatur nuhun Gusti Kian Santang, anjeun parantos ngabebaskeun rakyat. Mugi rahayat henteu mopohokeun ieu pangajaran yen kakuatan sajati aya dina kahardian sareng iman. Urang bakal ngajaga cai ieu sabab cai teh sumber kahirupan. Eta leres, sing inget tempat ieu bakal katelah Cibiru sabab caina herang siga wara biru. Jaga alamna, jaga rahayatna, sareng jaga imana.